Ari manja heureut teh. Sanajan lembur mencil jauh ka desa jeung jauh ka jalan gede, tapi lembur gede nu dikurilingan ku sawah sakuriling bungking. Minangka lawang asup ka lembur ngan hiji nyaeta tungtung jalan nu nepungkeun lembur jeung balai desa. Lebah lawang asup ka lembur teh teu pati gegek ku imah sabab lebah dinya mah pinuh ku kebon awi jeung antarana aya saleuweuk tanah nu pinuh ku manjah nepi ka katenjona rada hieum jeung bala deui. Bisa jadi ku dikira tak mah manjah heureut teh asalna tina ayana manjah dina saleuweuk tanah eta. Wallahu alam lebah dinya mah pokona mah ti lebah dinya ka lembur nu gegek ku imah teh jauh keneh pisan. Nu matak cek Martasim tisna teh perlu dibapakeun. Maklum di lembur sok elmu sapi dina pupuk pabak atawa jujup jajab atawa sok gotong royong dina gawe cek basa ayeuna mah. Ieu oge kitu. Eukeur mah ku Martasim diembar-embarkeun ka unggal jelema yen alona baris datang harita katambah digantelan carita nu matak penasaran. Atuh nu mapageun teh lain tatangada bae, tapi setengah pangeussi lembur tamplok ka pelebah lawang asup ka lembur. Antarana aya tiluan nu milu mapag teu nangarkeun maneh tapi nyempod hanapeun dapuran awi bari diharudum ku sarung. Sarta meus-meus ngadedet-dedet kerepus bae gawena teh. Nu tiluan teh nyaeta Satya, Tanu jeung Adi nu keur ngemban parentah Mas Tibia. Bedul teh can datang keneh bae, cek Satya ngageriem. Nya gelo nya, cek Tanu biasa nyarita teu leuwih ti kitu. Geus bosen ngadengena, cek Satya deui bari molototan Tanu tuluy tiluanana jempe. Poe beuki lila beuki panas, tisna acan datang keneh bae. Jelema beuki namahan ngagimbung hanapeun dapuran awi. Sabar bae sabar, cek Martasim bari jalang jeleng ka ditu ka dieu. Kedeung deui mah de, moal salah gage datang, cek Martasim. Tapi saenyana mah Martasim oge geus teu sabar, hayang geura sok bae panggih jeung alona.